Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang ngalajengkeun deui hancak deresan urang sadayana kitab Matan Sanusi halaman 35 atawa 35 sifat sama sareng baswar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhan wujubi sam'i sareng anapun ari dalil wajibna sifat sama lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala, wal basori sareng sifat basor, wal kalami sareng sifat kalam. Fal kitabu mangka eta Al-Qur'an, wa sunnatu sareng al-hadis, wal ijma'u sareng ijma'. Wa aidon sareng deui laulam yatasif lamun teu kasifatan Allah biha ku itu anu kabeh nyaeta sifat sama basor sareng kalam, lazima tangtu misti naon aya tasifa yen kasifatan Allah bi adadiha ku pirang-pirang lalawanan itu sifat sama basor sareng kalam. Wahya sareng ari itu adad naqo isu eta pirang-pirang kakurangan, wa naqsu sareng ari kakurangan alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala muhalun eta mustahil. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati sareng anapun ari dalil ayana Allah midamel pirang-pirang anu mungkin aw tarkiha atawa tinggalna mumkinat jaizan eta anu wenang pihaqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Fali annahu mangka eta sayaktosna Allah la wajaba eta lamun wajib alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naun syai'un hiji perkara minha tina itu mumkinat aklan cek akal awistahal atawa mustahil itu syai' aklan cek akal langkolaba tangtu tibalik naon al mumkinu barang anu mungkin wajiban jadi wajib au mustahilan atawa jadi mustahil. Wazalika sareng ari itu ingkilabul mungkin la yuqalu eta henteu bisa dipaham. Wa ammar rusulu sareng anapun ari pirang-pirang rasul alaihi meta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Payajibu mangka eta wajib bihaqihim di hakna para rasul naon asidku sifat sidik, wal amanatu sareng sifat amanah, wa tabligu ma sareng nyampaikeun perkara umiru anu diparentah itu rasul bitablighihi kana nyampaikeun anak emak lil khalqi ka makhluk. Wa yastahilu sareng mustahil pihaqihim dihakna para rasul alaihi meta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon adadu hadhihi sifati lalau pirang-pirang lalawanan ieu sifat. Wahya sareng ari itu adad al-kadzibu eta sifat kadzib hartosna bohong, wal khiyanatu sareng kadua sifat khianat. Bifi'li syai'in kumidamal hiji perkara mimatina perkara nuhu anu dilarang itu rusul anhu tina syai' nahya tahrimin kalawan larangan ngaharamkeun au karohatin atawa makruh. Wa kitmanu syai'in sareng sifat kitmanu syai'in hartosna nyumputkeun perkara mimatina perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeun anak emak lil khalqi ka makhluk. Wa yajuzu sareng wenang pihakihim dihakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon ma perkara wa ari itu ma teh minal a'radil basyariyati eta pirang-pirang sifat kamanusaan allati anu la tuaddi henteu ngadatangkeun ieu lati ila naksin kana kakurangan bi marotibihim dina pirang-pirang martabatna rusul al aliyati anu luhur kal marodi saperti teu damang wa nahwihi sareng saumpamana marod. Amma burhanu wujubi sidqihim sareng anapun ari dalil wajib sifat sidikna para rasul pali annahum mangka eta sayaktosna rusul laulam yasduku eta lamun henteu bener itu rusul lalazima tangtu misti naon al-kadibu bohong bi khabarihi dina beritana Allah
fi khabarihi ta'ala dina berita na Allah ta'ala litasdiqihi ta'ala karena ngabenerkeunana Allah ta'ala lahum ka para rasul bil mu'jizati ku mu'jizat an-nazilati anu nempat mangzilata qaulihi ta'ala dina tempat dauhan Allah ta'ala sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni dina ayat sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni sodako geus bener saha abdi hamba kuring fi kulli ma dina tiap-tiap perkara yuballighu anu nganepikeun itu abdi anni ti kuring wa amma burhanu wujubil amanati sareng anapun ari dalil wajibna sifat amanah lahum di para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan fali annahu mangka eta sayaktosna para rasul lau khonu eta lamun khianat para rasul bifi'lin muharramin kumidamel anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun langkolaba tang tuti balik naon al muharramu barang anu diharamkeun awil makruhu atawa anu dimakruhkeun taatan jadi taat pihakihim di hakna para rasul li annallaha ta'ala karena sayaktosna Allah ta'ala amarona eta miwarang Allah ka urang sadayana bil iktidai kana turut bihim ka para rasul fi aqwalihim dina pirang-pirang cariosan rasul wa af'alihim sareng pirang-pirang padamelan rasul wala ya'muru sareng henteu marentah saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala bi fi'lin muharramin kumidamel anu diharamkeun wala makruhin sareng henteu anu dimakruhkeun wa hadza sareng ari ieu qaul bi ainihi kalawan datiyahna hada wa eta ari ieu hada burhanu wujubi salisi eta dalil wajibna sifat anu katilu wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyati sareng anapun ari dalil wenangna sifat kamanusiaan alaihim di para rasul al pamusyahadatu wuku'iha mangka eta kasaksian tumibana itu a'rad bihim di para rasul imali ta'zimi ujurihim boh karena ngagungkeun ganjaran pirang-pirang ganjaran para rasul auli tasyri'i atawa karena nyebarkeun syariat auli tasalli atawa karena ngupahan ani dunya tina dunya auli tanbihi atawa pikeun karena ngelingan li khissati qadriha kana hinana martabat dunya indallahi ta'ala di mungguh Allah ta'ala wa adamu ridahu sareng teu aya ridona Allah biha kana dunya daro jazain jadi daerah babales li ambiyaihi ka pirang-pirang nabi na Allah wa auliyaihi sareng ka pirang-pirang kakasih Allah bi antibari ahwalihim ku ngitung-ngitung tingkahna para rasul fiha di dunya alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan sakitu heula wallahu a'lam bissawab.